Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sapertos biasa, sataacan ngawitan diajar, hayu orang sasarengan ngadoa heula dumasar kana kapercayaanana masing-masing supados naon-naon ku urang dipeka maksad tiasa kahontal kalayan lancar. Ngadoa sasarengan dumasar kana kapercayaanana dikawitan. Amin. Rengse. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan pangawruh basa nyaeta tata krama basa Sunda sarta vokal jeung konsonan. Anu kahiji aya tata krama basa Sunda. Kumaha ari tata krama basa Sunda? Nurutkeun harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa, hartina teh teu sopan. Jadi, menurut harti kecapnya, tata krama basa itu adalah aturan sopan santun menggunakan bahasa. Jika kita bercerita tidak menggunakan tata krama basa, artinya tidak sopan. Anu dimaksud tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi maksudna lain pikeun ngabedakeun jelema boh dumasar status sosialna, boh pangkatna atawa turunanana. Jadi anu dimaksud tata krama bahasa Sunda yaitu ragam bahasa Sunda yang dipakainya disesuaikan dengan keadaan yang bercerita, yang diajak bercerita, dan yang diceritakan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Jadi, maksudnya bukan untuk membeda-bedakan manusia, baik itu berdasarkan status sosialnya, atau pangkatnya, atau turunannya. Sakumaha nu geus ditetalakeun di luhur, sacara gulat badagna kekecapan di dina tata krama basa Sunda diwangun ku ragam basa loma jeung ragam bahasa hormat. Ragam basa hormat diwangun ku ragam basa hormat keur kasorangan jeung ragam basa hormat keur ka batur. Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar kata-kata dalam tata krama bahasa Sunda dibentuk oleh ragam bahasa loma dan ragam bahasa hormat. Ragam bahasa hormat dibentuk oleh ragam bahasa hormat untuk diri sendiri serta ragam bahasa hormat untuk orang lain. Nah, dilajeng. Ayeuna aya contoh tata krama basa Sunda. Contoh anu kahiji aya kecap balik atau basa loma kecap balik. Basa loma nyaeta basa Sunda anu dipake dina kahirupan sapopoe. Basa hormat keur kasorangan dina kecap balik nyaeta wangsul. Contoh kalimatna, abdi nembe wangsul ti sakola. Basa hormat keur ka batur
tina kecap balik nyaeta mulih. Contoh kalimatna, Bapa nembe mulih ti kantor. Basa loma tina kecap dahar. Basa hormat keur kasorangan tina kecap dahar nyaeta ngeda. Contoh kalimatna, Abi nembe ngeda jeung sangu goreng. Sedangkeun basa hormat keur ka batur tina kecap dahar nyaeta tuang. Contoh kalimatna, Bapa nembe tuang tadi lohor. Basa loma tina kecap imah. Basa hormat keur ka sorangan tina kecap imah nyaeta rorompok. Contoh kalimatna, rorompok abdi di Jalan Dr. Setiabudi. Sedangkeun basa hormat keur ka batur tina kecap imah nyaeta bumi. Contoh kalimatna, Dupi teteh bumina di mana? Basa loma tina kecap indit. Basa hormat keur ka sorangan tina kecap indit nyaeta mios. Contoh kalimatna, Abdi nembe mios di masjid. Sedangkeun basa hormat keur ka batur tina kecap indit nyaeta angkat. Contoh kalimatna nyaeta Mahmah nembe angkat ka pasar tadi subuh. Basa lomas tina kecap sare. Basa hormat keur kasorangan tina kecap sare nyaeta mondok. Contoh kalimatna, Wengi enjing abdi mondok di rerencangan. Sedangkeun basa hormat keur ka batur tina kecap sare nyaeta kulem. Cok Dupi, Ibu sareng Bapak atas kulem. Lajeng. Nu kadua aya mitaweruh vokal jeung konsonan. Wangun basa anu pangleutikna nu gunana pikeun ngabedakeun harti disebut fonem atawa aksara. Jadi, bentuk bahasa paling kecil itu yang gunanya untuk membedakan arti disebut fonem atau aksara. Contoh, aya kecap para, pare, jeung pari. Fonem atau aksara a, e, jeung i nu aya di tungtung kecap jadi pangbeda harti. Ari harti kecap para anu make fonem tungtung a nyaeta para mah biasana aya di bagian luhur imah. Sedangkeun pare nu make tungtung fonem e di akhirna hartina nyata tutuwuhan nu aya di sawah. Sarta pari nu make tungtung aksara i hartina nyata jenis laut. Aksara basa Sunda nu dilambangkeun make huruf Laten jumlahna aya 25. Nu 25 teh nyaeta A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, S, T, U, W, Y, Eng, jeung Eng. Di aksara anu 25 teh kabagi jadi dua bagian.
aksara vokal jeung konsonan. Jadi, dalam bahasa Sunda, aksara yang berjumlah 25 dibagi menjadi dua bagian, yaitu aksara vokal dan aksara konsonan. Aksara vokal dina bahasa Sunda jumlahna aya 7, nyaeta A, I, U, E, O, E, jeung E. Jadi vokal dalam bahasa Sunda jumlahnya ada 7. Sedangkan aksara konsonan aya 18, nyaeta B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Y, Eng, jeung Eny. Jadi, dalam bahasa Sunda, aksara konsonan berjumlah 18. Nah, ayeuna pancen atawa tugas hidup nyaeta ku ibu dikirim ke Google Classroom nya saatos hidup ngaregepkeun ieu video hidup buka aplikasi Google Classroom-na. Mangga hidup sadayana dibuka aplikasi Google Classroom-na, dibuka format tugasna nya tugasna kedah dikelompokkeun dinten ayeuna keneh nya paling olat jam 18.00 atawa jam genep. Sekaraos pengajaran bahasa Sunda atau sering saya dugi dieu hapunten ibu tina semudaya kalapatan bilih aya kalpatan kekecapan anu kirang mernah mugi aya manfaatna sasieun sabenjeureun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.